guys, saya sedang persiapan untuk permainan zaman dulu ya anak-anak. Oh Nah, sekarang siap. karena jemaah itu ya sarada polong ya orang jailan we nya. Ya, siap urang bebarengan we kitu pura-pura wanita anjing. Jailan hiji, dua, tilu. Anjing. Halo guys, saya sekarang ada di daerah Lembang, namanya Nyawang Bandung. Di sini udaranya sangat segar dan bagus. Sekarang saya ada di warung-warung gitu. Saya mau bikin konten kaulinan baheula gitu, zaman baheula lah. Sekarang ikuti aja lah, ayo. Dan ngiring tali kah? Mangga. Aduh, Terus di mana? ieu abi teh bade ieu bade ngadamel konten Konten naon? konten kaulinan zaman baheula ningan. Siapa pasti moal apalah. Naon? Apal teh sorodot gaplok Oh, ada ajengan anu Kumaha eta? anu ajeng-ajengan mah pocong kan. Sorot gaplok kumaha? Nya ada pasti moal apal jadi ieu mah anu ningan sejenis bareto mah batu tapi ayeuna mah lah ku balok we lah ayeuna mah da sistemna batu mah kan pasti eta anu ieu ningan anu di batu di kanu ieukeun sapeakeun langsung di kitu. Oh, Biasa teh anu kieu benernya. bener-bener. Begitu dah kitu nya. emang di mana ieu? Tugas atau naon? Abi di konten yang ada mah konten abi Oh, gaduh YouTube. sanes kutub abi mah. Oh, Biasa pantosana. Ayo, kumaha? kumaha? Jadi ku abi ke diperagakeun sia. Jadi kumaha nya abi teh ke kieu we contohan lah we atuh contohan. nya mangga aya balokna teh aya. Aya ada seberapa meter? Tapi aya cak-cak nanti aya. Oh. Oke lah hamun tos bener-bener eta lah. Ayo atuh. Tuh di situ we nurga tuh di itu. Ayo. Yuk. Aya balokna teh aya. Tah itu tuh. Tah oh ieu nya aya tah. Nu aya we lah sok. Jadi ieu teh kieu. Sok contohan. Ieu. Ya teh keur kudu diayunkeun, tapi kedah kengeng kanu itu nya nya. Kumaha ceu? Wajib contohan. Tah gitu Ah, jadi oh, gitu. Keuna gitu. Siap. Sok deui atuh. Ngartos teu. Sok deui deh supaya apal deui, supaya apa? Jadi kieu tah. Nah, sok. Jadi ieu teh kudu beunang eta. Sok. Tah, Oh, gitu. Siap. Jadi ieu teh solok bekok Sok. solok bakok Jewang itu. Sok hiji ewang bener. Cik nyobiannya biasa keren teh. Halo guys, saya sedang persiapan untuk permainan zaman dulu ya anak-anak. Oh, Nah, sekarang siap. karena jemaah itu ya sarada polong ya orang jailan we nya. Siap urang bebarengan we kitu pura-pura wanita anjing. Jailan Hiji, dua, tilu. Anjing. Maaf. Ampura. Ngaclem di sepatu. Nah, ieu mah lain sengaja ada sepatu dulu pas. Jadi tinggal nyampur awe sok jadi deh. Sok jadi deh sok. Bari jadi deh. Sekali we. Sekali deh ya. Tos jadi ade moal. Jadi deh. Moal sok we. Aing ngopi ah. Ngopi lagi. Kunaon cenah jelema teh kan lieur nya. Linglung ieu. Datang ka dieu kokotenan kitu enggak ngagawekeun urang sigana teh. Heeh teh nyaho ku urang malah diheureuyan Bae adepkeun rumah. Kan mun datang deui teh geurian deui urang. Pura-pura we urang teh nyaho padahal mah aing teh nya nyaho. Ka mana ayeuna? Tuh, mewek sigana balik.
gagal guys. Aduh, iya teh kumaha garoblok budakna anjing. Misalkan balik we ayo. Pada deui mah sekali deui lah. Ayo. Ka mana atuh? Buru-buru teh. Assalamualaikum. Anjing. Siapa anjing? Kalau anjing 2, 3. Anjing tinggalin goblok. Maneh nu teu balik mah Ji? Tinggalin. Tok. Anjing. Goblok. Goblok lah kitu kan aing bising nyari ka nu sirah. Siap. Kera. Sok. Kadinya di. Berarti atuh jujur teh. Mulai. Sok. Ka mana atuh? Buru-buru teh. Lamun aya 5 kali udah gitu. Aduh, rasain lu. Geus kata tuh